Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sadayana wargi-wargi, dulur-dulur, kumaha tos ngararopi. Ya, mudah-mudahan sadayana dina barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Sim kuring pribadi bade ngajak ka wargi-wargi sadayana anu dina hatena masih kuat keneh jeung nu teu kuat ge. Urang ngaji. Sim kuring teh aya inisiatif kieu hoyongan grup WA urang tuker ilmu. Urang ngalogat budayakeun ngalogat urang ulah leungit. Tuker ilmu teh kieu ke nya hubungi ka abdi Japri urang ngadamel grup WA anu siap tapi karena Allah nu gaduh logatan urang silih kirimkeun ngaderes babarengan. Lamun urang gaduh logatan kitab anu kirimkeun kana grup ngeureuyeuh saeutik-saeutik kita di logatan. Kos abdi ayeuna abdi pribadi ayeuna nuju ngahanca teh min husaniah sarah wasiatul mustofa riadul badiah aya sarah sulamut taufik nasoihul ibad aya oge jurumiyah jeung kitab nu aralit nu sanes-sanesna fathul ijar sareng ukudulu jen abdi teh sok ngarekam direkam sok disebarkeun kanu perjogieun. Lamun ayeuna urang ngadamel grup WA tah urang sasarangannya share ke ieu video ieu. Piti ieu urang di-share ku wargi sadayana. Urang ngadamel grup WA sok di dinya ayeuna emang, ece, emang begitulah. Ayeuna gaduh logatan naon sok urang saling tuker. Urang budayakeun deui ngalogat da loba jalma nu hayang ngaji, hoyang ngalogat tapi waktuna teu bisa ka santri. Tah matak salah sahijina ayeuna dina WA. Kitu tah meureun urang bebarengan we ngabudayakeun ulah eureun ngaji sanajan geus rumah tangga oge sangkan tah urang teh maot bisa kaayaan keur ngaji. Kitu tah Insyaallah sim kuring salah sahijina aya kitab-kitabnya anu ku sim kuring tos direkam. Aya rekamanna termasuk panginten Koming Utugian tah ayanya Subul Iman sareng sarana insyaallah ya kusim kuring bakal diangus sapalina. Lamun ayeuna mang gaduh naon ke kirimkeun via WA supaya leuwih mempererat ayeuna tali silaturahmi urang. Kitu panginten tah jigana bakal langkung ngareunah gitu. Ari dina TikTok mah kan kararagok. Ieu mah tapi aya syarat ieu. Syarat ti pusat kudu dibarengan jeung kaikhlasan ulah di embel-embel ku nanaon. Syarat kudu ikhlas we mere. Anapun aya tungtungan naon eta mah karep ngan syaratna kudu ikhlas karena Allah hayang ngaderes jeung hayang mikeun ilmu nu geus aya. Kitu ti pusatna nya. Wilujeng ngopi sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.